pasangan juta bapak bahagia ayah rangkulan salira anu sakitu pageuhna boro betah mitanya teu apa sapegeureunya wios wios teu kedah ai tahu teh rangkulan salira masih karaos pageuhna selesotna sugan teh tangkepna anjeun nu pinuh rasa kakangeun koring nyimpen asih sapegeureuh panas geus atoh terus karena ieu diri nikah cinta sageumna sakura nu nikah hoyong rarasaan diteduna mengkokeun asikan ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hati emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat kenapa kena kedah kuriat urang apa bisa nyeri gampang nyeri Budani sini dong rahasia tukang nyata borotos akana ieu diri nikah cinta sageumleuna sakura nu dipikah hoyong rarasaan diteduna Kuratna urang apa bisa memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hati
pangikeun kedah guratna urang apa bisa nyeri namang nyeri laguna lain sekali. anjing teh Ngulang deui kasalahan nu sami meunina teuling anjingnya bahasa saya ayo kaparayu negara teteh digoyang yo sor hati-hati tebusan bercinta tayang puas-puasna luka-liku ngagulkeun dusta lain sabarane lain dagoane asa buntu teu manggih jalan keur kasayangan alah nu gareris panasan awak katirisan hati rela pasrah capek ngagulung masalah hati geus karancang teka ubaran IG musik tarik satu dulu sayang ala genah goyang lagi asik sini nak menit iya abdi pami narimakeun cinta nu leungit ngabungkeun rasa nu pahit kaluhur
katanya tele, tapi anak muda sekarang adanya aku belum mau. Apa maksud darinya itu? Bersama dia, kalau berdua tidak punya, biar usaha yang penting. Di Malaser, hey, tarik bos, tangan dia. Orang mabuk-mabukan karena bingungan, itulah dibilangnya paling asik lele. Allah tenang, cabut isi kalau uang tak punya, yang penting baginya sama-sama mereka dapat teler-teler boleh saja, asal jangan terlalu. Teler-teler hati-hati, bisa kemasukan setan. Di rokok paling asik punya tele, hobi anak muda sekarang adanya aku belum mau. Apa maksud darinya itu? Ini dokter aduh, ditukerin guys. Kenapa ini mute? Orang mabuk-mabukan karena minuman, telah dibilangnya paling asik lele. Ala genah, Walau uang tak buka dikit. sama mereka dapat merasakan. Teler-teler boleh saja, asal jangan keterlaluan. Teler-teler hati-hati, bisa kemasukan setan. Lanjut, paling asik katanya tele, hobi anak muda sekarang adanya aku belum mau. Apa maksud darinya itu? Lanjut bos, tarik. Asik. Juara bertahan ini. Orang mabuk-mabukan karena kalau uang tak punya, yang penting baginya sama-sama mereka dapat merasakan. Teler-teler boleh saja, asal jangan terlalu. Teler-teler hati-hati, bisa kemasukan setan. Paling asik katanya tele, hobi anak muda sekarang adanya aku belum mau. Apa maksud darinya itu? Kayak itu ke Cimanggu. Ayo masih buat para tamu undangan kita nih, kakak-kakaknya yang sebelah kanan juga boleh masih ditunggu. Sini dong. Wasik J. Ditarik di badan.
Disangka gening sarua besar sebelah dua belas. Ngaku-ngaku bubujang ada pada hama keselimitan anak dua. Ayo dah. Dua kali menang lelaki gara-gara kuring kagoda kula laki orang Cilenyi. Dua kali menang kena laki lupa atur gara-gara kuring kagoda kula laki dasar burunyus. Masih ayah ada teteh Cabut ongkos. ada cabut daripada cabut daripada spesial buat bawa hajat ibu besan juga ya. Goyang pengantin pada joget pengantin. Abi gaduh kabogoh anyar moal elek nutipayun ararakeun ayana beki akeun disangka gening sarua besar sebelas dua belas. Ngaku-ngaku bubujang anu pada hama keselimitan anakna dua. Tik odong dua kali menang kena lelaki dua. Gara-gara kuring kagoda kula laki Asik. dasar 5.000. Dua kali menang kena lelaki burung. Gara-gara kuring kagoda kula laki dasar burung. Deui ditarik dibodong disabut dibod tetangga maunya ya maunya dia. Poin aja. Neng kena kodong abi gaduh salaki anyar moal elek nutipayun canggung akeun wayana canggung akeun besar gening sarua besar sebelas dua belas. Ngaku-ngaku bubujang anu pada hama keselimitan anakna dua. Dua kali menang kena lelaki dua. Gara-gara kuring kagoda kula laki dasar buaya. Dua kali menang kena lelaki iri. Gara-gara kuring kagoda kula laki dasar burunya. Terakhir ada Oke. Itu tuh. Kalau hadiah itu keharap. Kudu dipilih. Nah, terserah kan pada milih belah dia mangga. Nu iya pege. Hop. Era idul murbatur. Halus. Bener, balikan deh ah. Oke. Di sini gak ada bukan itu. Ada mau bisa nulungan mah. Nu iya gelisah. 10.000 aja gitu teh. Nu iya cakep. 20 lumayan tidur. Nu iya rangsat. Oke. Gus. Nongtot. Wah, tuh. Bingung pikiran. Asa kerja tebang rayungan. Yo. Salayang.
Sok goyang ye, rayungan ye. Ayo Teteh. Dipilih nu ieu gelis itu cakep. Alah mawa budak nih. Oh kan baik. Mana anu budak nah. Teteh goyang. Terserah. Iya. Begitu. Aduh, pikiran. Aduh, bingung. Kata dina anu hiji kerja tangan. Jeung manehna nu anyar jadi ganti. Ayo bukan. Waduh. Pada bela pada cinta hiji kuma itu jadi kuring nu rayuan. Hey, Masih kasakeun rayungan. Jangan saurang yang harunya si Teteh. Haji, ayo. Mana tuh? Dia udah kieu lamun teu jadi duit teh sok poho. Oh, atuh dah ulah. Lamun jadi duit sok. Ajeun beureum heula. Mana nu kudu dipilih. Nu ieu ceban, nu ieu goceng, nu ieu hawu. Aduh, nu pikiran kemana nu kudu dipilih. Nu ieu cakep, nu itu ganteng, nu ieu rawun, nu itu ancur. Aduh, bingung pikiran. Bingung. Sakadina anu hiji kercadangan. Di manehna nu anyar jadi gantina. Dua anak pada bela pada cinta. Anu hiji keur maldur, anu hiji keur urang. Mana nu kudu dipilih. Goceng ge lila, Baik. ceban ge lila. Baik. Aduh, lila tuh. Bingung pikiran. Bingung. Sakadina anu hiji Geus hawa bantu. putus jeung manehna nu anyar jadi gantina. Bingung. Dua anak pada bela pada cinta. Milih hiji kuma itu jadi kuring nu rayuan. Usaha deui. Alah karecek marmocah. Pengantin yang cantik. Goyang yo. Tata. Minantu. Langsung yang merah kalau pengantin mah ya. Asik keluarga besar nih, makasih. Adi sawang di keanggangan, bapak tatang abah ager pisan, daun jadi hiasan, pantasna aya di taman. Tarik bos, daun puspa anu kuring, dieling perang petik, daun jadi hiasan, pantasna aya di taman.
datang dicabut dulu. Ay la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Terima kasih keluarga besar. Woo! Luar biasa. Solo di Geboy. Lagi sayang. Hey. Pengantin. Pak Tatang di sawah jika anggangan daun puspa saya bisa duduk jadi hiasan pantes nak ayah di taman apa-apa tatang anu kasep dipieling berang penting duduk jadi hiasan pantes nak ayah di taman. Tarik dulu dong. Adi di sawer lagi aku kupu-kupu di sawer deui bapak tatang lagi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Goyang lagi sayang. Hey. Dari bapak, dari pak. Guys, tarik lagi dong. Asik, terima kasih sayang. Tarik. Adi sawang jika anggangan daun puspa saya pisan duduk jadi hiasan pantes na ayah di taman. Daun puspa anu kuring dipieling barang penting duduk jadi hiasan pantes na ayah di taman. Lagi dong. Adi di helalan kupu-kupu. Alah, genah, genah. Bolak balik. La 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 la. Sehidup semati mengapa sekian kini. Ibarat tebu di met manis sebar dibuang ampasnya di met gulani kecewa. Oh sungguh kecewa.
Jisam suku sina kenetek ditumpahkan ku tiluan, ditarik ku tapel kuda, kudana manjat ka gunung, terus melitale sentuh, ditinggalin ku bang emas, lobana 39 atau cap 36. Jisam suku sina keretek ditumpahkan ku tiluan, dicebor ku air mancur atau aku baju biru, terus melitale sentul, ditinggalin eta ku bang emas, lobana 39 atau cap 36. Jisam suku sira keretek tumpahkan ku tiluan, ditarik ku tapel kuda, kudana manjat ka gunung, terus melitale sentul, ditinggalin eta ku bang emas, lobana 39 atau cap 36. Disebutku supir tambang, anak kenalaseng, seboraku air mancur atau aku baju biru. Jisam suku sira keretek ditumpahkan ku tiluan, ditarik ku tapel kuda, kudana manjat ka gunung, maksud narek melipati melinati bapak tani, dicebor ku air mancur atau aku baju biru, terus melitale sentul, ditinggalin eta ku bang emas, lobana 39 atau cap 36. Coba sambil ngantos penginten para artis nuju bercolak-colek ria. Sumun Orang ngejeng-jengan waktu. ai biasa awe mah sepira gini. Wah, Terapkeun. sedap. Kabujur-bujur dan ku. Oni lain grup sejauh. Mahal ya. Girimis peti maturan hate nu kerusing, diri nu teu walakaya teu daya upaya, geuningan teu nyangka pun bojo betegan Pemajikan. sumablah hate ngarak kaca kunaon bojo betegan, diri lieu katutup daun sarengenge
hirup ge asa dirante nganggur bisa ngecelakeun pamajikan geus teu hayang dulur batur ngajauh pamajikan kawin deui peda siwure kurang biaya nyeri hate teh perih nasib ceri narabudan perih aku ketika jero. Ayo ceri balik di pangbuyan pemajikan kawin deui. tapi ya kita beri awalnya masih main bola oh ya Sumablah hate ngarak kaca kunaon anjeunna berkajat diri tutup daun sarengi hirup ge asa dirante ngansa ukur bisa ngecelakeun si panemon pamajikan kawin deui peda lagi cicing dibuli pamajikan kawin deui peda lagi cicing dibuli nyeri hate teh nyeri ieu nasib ceri narabudana yo pamajikan geus teu hayang dulur batur ngajauhan pamajikan kawin deui peda salaki cicing dibuli nyeri hate teh perih ieu nasib ceri narabudana nyeri hate teh nyeri ieu nasib ceri narabudana Ayo Papi Pro. Hey, orang Rona rada entertainment. Surat bumi heula kadua mah. Anu biru pertama atur nuhun. Kembali yang punya surat bumi. Hey. Wase idau kikidau. Awo barangna bade. Papi Pro.